Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, kini saya berada di pemakaman ya, dalam rangka ziarah akbar Haul Abah Muad Mak Kineng. Nah, ini adalah merupakan incu buyut bau jangkawareng udeg-udeg kacang maur. Ini merupakan orang tua atau sesepuh di pada zaman Belanda dulu. Dia ada pun mak orang. Mana mak? Iya, eta mak dia abah, bapak. Mak Mabi. masa apa deh? Mati mah. Iya, bapak Saripudin. Ai mak Kineng di mana? Di dia kan ya? Iya, makin maju. Heeh. Dia ngabah eta. Heeh. Dalam rangka ziarah incu buyut jangkawareng udeg-udeg kacang maur. Itu nges jadi kacang maur menya. Sok da kada sakadeng di turun da. Dia sariukan. Nyokot Yasin. Kena Yasin, baca kena Yasin. Kacang Yasin. Sama HP. Haji lah Haji. Kan? Haji mana Haji? Mau cai, kan? Mau cai tadi kan? Sekarang dusna. Sekarang dusna, tanah kan? Kakak tayo belakang mo. Hah? Kakawat tayo. Ini bor no. Ha, beda mo cina gelencer. Aduh, panas euy. Udah. Makanya Kak, panas. Oh sekarang plus ada Can. Terus anu sekarang di jalan tuh ya. Buka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim. Amma ba'du. Ya ibadallah usi wa nafsi wa yakum bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ada min eta Nya, Kak. Min. Sep. Al-ayah wallahu alam. Kak, ya harusnya mana? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa Sana, Kak. Dipayun hayu orang kami sami bersyukur terhadap zat Allah Subhanahu wa taala antara kesebaran taufik dan hidayah ke urang sadaya sehingga urang sadaya wafat tiasa hadir Ya, komplit. Atuh mudah-mudahan biungan urang sadaya ieu masih kalau diugan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa itu, Pak? Kakak itu kan Kak. Itu ya sih. Bahwa keselamatan Al-Quran Al-Fatih kalau kaji dengan alam ya'ni habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kedua kali Nabi Al-Quran Al-Fatih salamina ka keluarga kanjeng Nabi sahabat tabi'in tabi'atul keumatan kami Aku baca ya Sen juga. mudah-mudahan urang sama kita angken karau kapan kita sangki sahabat Nabi Rasul kita kiamah amin ya Allah. Amin. Para wargi sadayana putra
putu buyut yang mood anu parantos nampak hadir alhamdulillah wa syukuran alhamdulillah izin abdi atas nama Itu baca Yasin ke. acara ngaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos karurumpaheun aya tempat khususna biasa nyempetkeun waktu dina sela-sela kasibukan wargi sadayana kabaca kalau bisa sana sibuk cenah ge termasuk manusia sibuk sebenarnya namun alhamdulillah syukur para hadirin sadayana sakumaha panginten ku Bapak Ketua di share dina grup bahkan melalui pabeja-beja lah gitunya karena dia kaping opat dinten ayeuna alhamdulillah acara hawal anu kadua yang mau panuhun ka sadayana abdi atas sampun panitia ngaturkeun ka sadayana tiasa hadir di waktu oke ya mudah-mudahan panginten tekengnya awon sama urang kalau awon sangki kanu hadir mungkin bae aya hal-hal anu tiasa dikantungkeun gitu mudah-mudahan sadayana masih aya dina rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Para wargi sadayana panginten ieu teh acara termasuk murid tahlil akbar panginten nya kalebetna. Magi da kamari teh alhamdulillah nu biasa di Cimapang sok hadir ngan syukur opatan kamari dina waktu acara lebaran teh. Da maksana bagi dinten ayeuna. Kitu panuhun ka wargi sadayana khusus panjenengan anu aya di wilayah Cimapang kita hatur nuhun ka sadayana. Wargi sadayana acara anu ayeuna nomor kahiji panginten urang biasa urang nyamut khusus kita pengersa abah yang mau ieu oge makina atuh mudah-mudahan pangintennya urang salaku putrana atau putuna buyutna sadayana we yang karawatna anu hak urang mudah-mudahan ieu yang urang sadayana mimitina baheula makan da uing sakan ini teh kasih jalan eta teh sieun baheula pokoknya detik itu ya kan itu jalan wahangan kalau teh sieun jadi makam sana kan dulu teh masih kena jalan sebagai murid mantena bahkan terus pengikut Hariumnya ono nganyang pisan kan masih aya dina rahmat age maghfirah eta kalau bakat intina urang biasa nuturkeun kana jak-jak anu di kamari mah kan hawa eta kamari diajarkeun yang urang sadaya amin bersihan kurang kamari tapi ini bayi makumullah salajengna panginten kanggo mimpin kana acara ieu nya acara tawasul panginten pengesaman Malim Arifin di keturunan panginten Bapak Saifuddin an bade mimpin ieu tawasul atuh setelah syaratna karana awak kadayana ngaoskeun surah Yasin ya so kanggo mimpin hadiah panginten Pak Haji Bilal di keturunan Bapak Saifuddin gitunya atuh panginten terasna karana Allah maos surah Yasin atuh nu teu ngaos teh nyepeng surah Yasin ngaos selawat teh nya tekenging waka naon tekenging waka bubar tataca ditutup ku doa magi urang sadayana ke di akhir ku maca selawat nya malah mandar urang diangkat umat tujuh rasul dina kiamah amin amin nuntun hikmat ka sadayana setting dalibeun teu ngobrol teu masalah HP tunda fokuskeun urang ayeuna urang naon urang tawasul ka Abah kitu nya sadayana mangga karun urang sadayana sepatan mungkin dina mana masing-masing anu di mana-mana anu hak dikeun kurang mangga sok kurang emutan. Atasnya kita dijawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu. Assalamualaikum ya sahiba ahli tariqat qadiriyah syar'iyyah ghafarallahu dunubahu wa satara uyubahu wa jannata maswahu bi syafaati rasulillah Sallallahu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء ومن تنزل بينهما وإلى خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض وإلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها من لدن آدم إلى قيام الساعة خصوصا